ayati Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu teu salat atuh biasa-biasa bae tenang-tenang bae kalem-kalem bae teu puasa tenang-tenang bae tapi ku Allah dirizkian bae tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah nu mantak ipis jasa iman sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bab ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah mantak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah ti eueuh ka aya nang Allah kuari aya diurus ku Allah rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur nu ka batur moal bisa ku urang andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae tah supaya keyakinan kos kitu abe mantap ibadah ka Gusti Allah iyalah tasawuf ngaranna mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah geus aing mah dagang moal tani moal deuk ka Allah bae aya teu masalah aya sesuai mah jeung kelas teu masalah ngan aya teu sesuai jeung kelas ulah cek majikanana ka pan teu ka warung lah ka Allah bae pasrah ngojek atuh ka tah ngojek ge sarua atuh kurang pasrah ka Allah pasrah we ka Allah capoe dua poe ka ieu urang teu dahar geus kumaha Allah bae kieu bae tuh ka ai geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu ulah balik bang mong kudahan atuh aing butuh pan ka sia tuh aing dibutuhkeun jak nyana ai di paraban teu eta ai paraban urusan Allah ai butuh urusan aing puyeng jak nyana ieu kakak eta kudu ngaji deuk nasawuf deuk norekat kudu ngaji lamun teu ngaji cilaka ilah saya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam ieu mah carita nu luhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul aulia ngan memehna nyana zuhud geus jadi raja zuhud kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi Waalaikumsalam ai maneh datang ka mana ka zuhudan maneh cek Ma'rufil Qurhi cek Abu Yazid kieu ulama zuhud teh coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia bagus aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu kulama sakitu cek Ma'rufil Qurhi anjing kula ge kos kitu ambo cak Abu Yazid anjing kos kitu di negara kula mah aya bae di dahar eueuh bae nyada sabar paling ngelel bae tah anjing kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karang datang ke kos anjing ya Allah atuh kudu kumaha kieu nu hebat ulah hayang kana dunya di mana aya bikeun ka batur di mana eueuh sabar atuh pae cak kana kos berarti can kuat maneh tah jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Ma'rufil Qurhi eleh luhur dina zuhud ku Ma'rufil Qurhi lantaran cek Ma'rufil Qurhi zuhud nu asli mah kos kitu aya urang sakadar icip-icip bae sasana bigeun ulah datang ka diendeukeun di iman eueuh sabar deuk sabaraha poe bae paeh geus bagi anti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun mah teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid al-Bistami taat kula ka anjeun ngaguru nu mantap
tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid Bustami Marufil Qurhi mamisah Junaidil Babagdi Sisri Sikti ngahiji di dinya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia Masya Allah aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung mah 2 poe di 3 poe geus mulai rada kaluar kesang tis 4 poe geus leuleus geus kicep 5 poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancen cek Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae cak Gusti Allah eta siapa ibadah zuhud yang anu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu teh geus aya nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu yang dibawakeun ku malu kaengge dibere langsung bae ku Gusti cek mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk geus ngadoa kadalapan teh can aya keneh pan telat amat sih keneh kaburu pae hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk pan dengan ka Gusti mah pandap nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu asana sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah paeh tapi kumaha Gusti bae endahan kieu ilhamna ti Gusti tek rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh kaluhur di deuleu tuh geus dibukakeun kasap berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanaga cek itu kuatnya saya kulantaran tulisan ada di kota ya nyana ngorandang ke kota ngorandang ke kota datang oge ka kota juk di kota ge bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas gegeran diinum di dahar seger alhamdulillah ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek ieu make kudu ka kota keneh bae haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resepna mah hayang langsung ti Gusti gedebug kitu tah mun roti-roti blug ka handap emang pikiran urang ge kos karar itu eta pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu cek Gusti Allah gimana encan wajar jadi wali aing ku ari mah ulah wa kazuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae santren tangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu teh ulah wa ka gunung kaleuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali mikung sia ayeuna neangan heula guru neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Bu Yazid Al-Bistami Syekh Marufil Qurhi jadi ngaguru deui tah teu bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa nu bodoh mah pan ari anu pinter mah rezeki mah geus dibagi kikilitrikan mah kikilitrikan bae tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep bae teu bisa boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok tinggal urang mah naleungeun ye sia geus di bibir aing dah kan urang keur ngadahar jagong aya kotok jalak tepu eta mah percis teh mah ongkos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik ulah motor lain milik urang dibawa ku pamalingan nah ige supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula
mantap moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal mereka jadi kuku make kajen teuing nya di Trisakti di UGM misalna yeuh kuliah mana selain kuliah deh kuliah lah pokoknya guys di mana tuh di IAIN misalnya terus moal bisa lain jurusan kawalian tambah hanya ilmiah yang praktek lah kudu di pondok pesantren jurusan ilmu kawalian sekolah tetap kudu mondok nggak bisa nyana guru kaditu kaki Marupil Qurhi orang datang cek Syekh Marupil Qurhi ahli zuhud Bantat datang ka dia aduh aing nanaon can ge guru geus disebut Bantat aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres bisa kanyawan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh saking luhur amat sih mau parai urusan ada jeung Gusti Allah amoh murikak bulunya lagi murikak bulu tapi tetap jangan percaya cakena mainnya Allah ngobrol jeung nyana orang lah menyeritakan kawalian teh kos gitu jadi kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang oh ya eta pendidikan kos gitu jangan percaya coba aing dek mempercayakeun aku supaya aing yakin ternyata di luar gegerentesan beta kos gitu tah cek sama doger teh percaya ka aing murid berangkat ayo deka mana ngayakinkeun sia teh yakin ka aing kan kanyawan wah beuki sieun wae ayo deka mana ayo tuturkeun sok loba omong ulah mata tanya ayo aing boga babaturan datang ka ieu mah babaturan wow sono biasa adu tangkep dah atuh kadatangan ku Ki Marupil Qurhi pohar jasa cali terus dibagiakeun cai kopi dan lain sebagainya ke ulah ka mana dahar akhirnya bener sate daharlah tiluan nu boga imah Syekh Marupil Qurhi jeung murid anyar zuhud Bantat teh dah cek Syekh Marupil Qurhi dah ka muridna kan lamun can aya izin ti guru moal dah begitu Syekh Marupil Qurhi ngadahar sate hiji ngahanem lagi didelegeun ku duaan pan di daharnya ngan hiji doang dikuyah-kunyah ku Syekh Marupil Qurhi endah dikalo aku ke sekolah pada pamit baik sok dahar belum pamit atuh geus pamit tinggal nu duaan urang cenah ieu ngadahar sate sakilobana itu teu ngadahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate teu beres ya kajian kumaha ge sebab Syekh Marupil Qurhi mah lamun beres mah sok dahar bae coba urang tes datanglah ke tukang sate Waalaikumsalam ieu sate kan geus dibayar masalah sakian teh mbena nang ti mana menang meuli nu bener ya bener dang meuli nu bener ya urang mah lain lalagaan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan dek dicek ieu embe naon nu sabenerna pan bisa marah gitu kula kadatangan guru kula Syekh Marupil Qurhi kemudian dahar haju eta satena kunyana diicip-icip ngajari balang teu mungkin lamun ieu teu bermasalah masyaallah hampura cenah kula cak tukang sate emang kurang gitu embe paeh ku kula di sate cak anu Bantat juga teh nyahoan kitu cenah tah guru urang embe paeh teh embe nu teu dipencit di sate ku kanyahoan pan urang mah eta mun lamun urang bae terus bae teh ya urang kadahar bangke kan tuh atuh pati ya bangsa beungeut-beungeut ku sare teh nyaho apa atuh teh jaraos urang biasa bae dek bangket dek naon pokona mah 15 tusuk aduh
aduh atuh mamang teh kunaon kitu ka tukang sate teh ampurang geus pokona jadi kula yang gede untung aya embe pae anyar kanyawan lah geus disate bae guguran datang ka Semarang Assalamualaikum Waalaikumsalam dek nyaritakeun embe pae nya ceu pan geus cahudi bae teh cak muridna teh cak muridna mama geus kula yakin ka mama yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa dek ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha aya atuh atuh aing mah ngobrol terus jeung Allah oyang cenah aing kos gitulah kutubul aulia luantang geus hese jaritakeun ada nyana ngakomunikasi terus bae jeung Allah menginum sangat tadi dibejaan ku Allah bedahar dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya tementak sok aya ngahuleng bedek dahar ge kieu ke besi di lembur urang aya ngahuleng kieu tah bawa ka grogol eta edan anyar eta ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jas nu bodoh masa dek dijadikeun wali bodoh mentek mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu basantren teu bisa tuh basantren cenah masantren modern teu bisa masantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah jangan ramekeun negara urusan politik da jurusan-jurusanana urusan agama ngan endek ngajurus ka derajat mah salapi teu bisa di modern lain ulah modern teh ngan sebatas beung naon bedana jeung SMA jeung SMA jeung asad naon bedana sarua tah mah ngan beda ngaran dong sanawiyah eta doang beda da sagit sarua jang derajat mah tetep we ngantren ieu beusi sing ade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya masantrenna di mana heula sabaraha taun masantrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyakum opat wala taqrabul fawahisha ulah sok gadeukeutan bangsa fawahis kabair zina deukeut bae ulah komo zina nginayahan kana cacak-cacak deukeut ulah teu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian mazhar minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar ari karena Allah mah pasti bae sieun pan aya nu kieu ye jelema teh aya nu kieu aya anu wani nonton orkes teh eta lamun eueuh sasaha lamun aya sasaha mampu aya nu kos kitu aya nu wani aya saha eueuh saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkeun diri ka neraka eta mah jelas ieu mah dideuleuh nya kae anu eueuh teh nya anu eueuh teh oh aya maleng mah emang bener loba nu wau ih lamun aing nadi ditu mah di Pandeglang nu aing daek nonton orkes aya di dieu mah mung pan aing di iki di ustad-ustad ku batur ih ieu ustad aing teh kiai mah kudu nonton orkes tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys pokona mah ya Allah tah eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia tuh gitu kan nonton TV teh aya di loba jelema embung mulus kieu bae haram giliran di kamar kieu bae sorang tendang sorangan bae di kamar belum teh kiai tolol tah jadi aing mazharo mah bener bisa dijaga wa ma baton anu henteu gitu adi dun loba jelema mah muka HP ge haram eueuh jelema bae eta loba teh kiai nu kos kitu loba teh kiai loba aya bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan ieu mah geus ngajebur tah mah heula ieu mah kiai aya dinu loba jelema aya murid embung tapi sorangan bau tak eta henteu wa mabaton mazhar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakat nya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah kos kitu
ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebre nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti keur lobaan keur sorangan akur bae nu dipake ka sieuna Allah sedangkan Allah mah neulekeun teu neulekeun gharib Allah mah sugan aya nundutan wala takhuduhu sinatu wala teu pernah sare Allah teu pernah nundutan aja urang di bos mah bisa lah bos keur nundutannya jelap bae tuh guru keur teuleuleukeun nya ayo ngarokok bae ngaji los teu masalah teu kadeuleuh cek cenah teh teh mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos nah itu mah teu ikhlas kalimah wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ulah rek bunuh maneh kawak-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekel bunuh kumaha kahayangnya na bae ngaganggu ka nyana bolong nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ieu mulih badu jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek bunuh awak-awakan allati haramallah nu ku Allah diharamkeun illa bila kecuali hak mangga model kumaha ngabunuh deui qoat diarana atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad bunuh mun di negara Islam ku ari nu murtad bunuh mana deui rajmil muhson tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson aya ge puluh sarua bae masyaallah ari sia kadeleuna bangun mamawa tasbih bae emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho jitu wiridan mah tu rahasia perusahaan tah mah ngadeketkeun diri ka Allah henteu aing hayang nyaho aja sia tiba heula jeung tilok mamawa tasbih ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing geuleuh sia sok ngeluk bae di masjid sok maca naon sih ya itu mah urusan aing itu urusan bacaan mantep naon teh henteu aing mah hayang nyaho doang tas sia sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih aing mah ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga aju tua mah gi Rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ta aing ku ari keur ngawirid la haula batur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ka bisa korupsi eta laluasa maksudna beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu sia sagala la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tugni min ju'in teh ja la haula wala quwata illa teh nyukupan tina lapar tetep bae maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ada eta ya sih kalau suka wirid la haula bae ja tetep bae ngawirid la haula ge wae lapar bae sugan ku sebab ngawirid la haula haju seubeuh jan teu geus murtad teh jelema kan mantak ge rada lalaunan ye sing hade urang sok lalagaan man kos sekarang itu ulah lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ke orang murtad na'udzubillah min dzalik ulah tasing la haula la tugni min ju'in kitu nyukupkeun tina lapar tetep bae lapar bae atawa lain lapar sia mah ngawirid la haula bae kunaon henteu tuh aing mah resep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakinan ari hutang mah tuh saha teh pabayar lah sugan ku la haula kabayar hutang jan teu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil
Masya Allah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ye naon duh asana kula ye ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah nyawa kasus ambalayah kasus aing mah kalau bajasa tapi anu paling nyeri ye aing terzolimi kunaon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikeun nyonte ebrak aing kuari dikasuskeun bahwa aing teh cenecak bapakna ngazinahan anakna tuh kuari geus aya di polsek dah aing geus kieu mah nasib tiba lagi mencak kolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling buah bisa anda kolot dah sok deuk dilincar diduduh maling sia kuari mah lain batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapi tah kolot eta budak ulah sok didieukeun di meja gua hutang ge kuari lantaran tengah jeding ka omongan kolot ngah hutang wah bae boga hutang di meja kolot bisa bae itu ya Allah sok duduk di meja budak tadi duduk-dudukin meja gede hutang ke aju kolot na teu mireng pan antepkeun bejeng pangais-pangais nanti dinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu Masya Allah tak kolot baheula hebat eta ulah sok diuk dilincar mantak diduduh maling ulah sok diuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot Masya Allah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bicara kana ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kolot urang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung mah pan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lamun dahar terepok terapi jasa piring teh telesak sia tesangkeun tah sia usuk aing balayah kitu moal menang nu geulis sia kan geus eta lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mah ulah hiji-hiji acan aju caian uyup ku sia geulis yang mana maksud kolot pemerintah dan atau teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asalan urang betek bedaharna rambetek tilok menang nu geulis tilok sok cirikeun gara-gara asalan nu daharna rapi pamajikana geulis nah mantap kita urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi urut batur ge mun teu rapi cokot keterlaluan tuh mah lah jaga nu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad emang keluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar nama geus deres na meureun mah takdir ti Allah bae meureun aing mah geus diduduh geus lah aing mah nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadenge ta ku kisah takdir lain takdir tah mah pagawean hulu sia murtad teh geus kitu ulah sih hade kos kieu lah meureun sakiayana emang kunaon gitu aing dagang endog aju dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sabada aing ngagebeg ngaguling popos kafe beak yang modal-modalna geus nasib aing meureun kos kieu teh mah sadar pantah bagus atuh tukang endog dah nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar bae nasib lain nasib tah mah siana bela lawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib itu mah lain nasib lalawara lamun kieu ulah mamawa nasib nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ieu
tapi gimana teman lain nasib segala siapa lalawara teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia dek duh lain malah dagang dog acak-acakan meureun teu peupeus ka pabe angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtung nama ka pamimpin bae Pak maksudnya pamimpin lurah camat bupati apa gubernur pabe teh jelema keur mana mah kitu Bang gara-gara ndog peupeus pabe punya disarekan negara kos pamimpinan caknya ieu goblok biasa tolol biasa tapi lah nyadar kos nasib di Allah meureunan lah ndog beak modal beak sepeda potong deh geus nasib di Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan ditanggalkeun tanggal asem ge ieu teh ka nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik nya dipanggul sepeda geus dipotong pan gara-gara jalan tadi beresan kan ku pamimpinna nah balik deh siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tambah lain nasib tambah lalawara sia bego murtad lain nasib data emang aya nu kaluarti nasib mun kieu mah bener lain nasib nama nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad tah lamun saeun lain nasib tah mah lalawara sia eta geus murtad sing ada tah sia ada saeutik mah ngagiclek Masya Allah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kurang Zaid ngalamun bae sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambek deuleu Lampung lega Lampung Medan lega sia sempit amat si hirup henteu lah aing geus eueuh harepan hirup emang kabogo aing di bawah batu kabogo di bawah emang kan hiji awewe 1 juta bintang di langit satu yang bercahaya budak anak bawa Oma Irama kajen buku make 1 juta bintang di langit satu yang ku cinta cintaku sudah ditumpakin semua atuh sia teh aku macai di ember jadi sesakeun kabeh henteu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta. Aja ku badeung geus moal kawin aing mah cakeun teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak. Heh. Sia kunaon jadi frustasi kieu geus. Pokona mah Allah mah pokona lah geus teu ngarahmatan ka aing. Pegatah tah frustasi ngaranna. Nah batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah teu diperhatikeun ku Gusti Allah geus aing mah mulai ti kuari moal kawin ieu budak euy di Lampung lah lega keneh sia dikawin jeung monyet gaya ke misalna sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya ulah sok aja frustasi kasihan telaing geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah eta geus pegat eta murtad eta masyaallah karim setik mangagicrek batur mah kawin 5 genep 7 kaluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon kan eta sia kawin sabaraha aing dihitung geus 50 kawin tapi opat-opat 1 2 3 4 kayak ieu tinggalkeun kayak aing kawin deui aing bari geus 50 terus sia mampu mikiran hulu nu leutik bae tuh hulu nu gede teh dipikir-pikir geus ya geus kieu meureun nasib aing bagus teh puna inget ka nasib bagus teh puna geus nasib aing meureun geus kieu geus teu bisa dikumbah pan aing nasib bobo budak Tama lain nasib, tama cak nusa urang. Lain nasib tama kos kitu menghayu ke nafsu, tama lain nasib, tama. Murtad dan ngomong, isi ieu mah anu kawin bae, deureus jak kawin bae nya teu murtad. Aya nu ngaharuan, teu murtad. Masya Allah.
tadi tak sing hade jasa sing hade atawa aya Kristen datang ke urang Ustaz ya saya agamanya Katolik terus saya datang ke sini mau masuk Islam mau masuk Islam iya tunggu dulu ya sebentar ya saya mau ke dapur dulu nih ke dapur tah murtad tanya nata ridho jelema nu deuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta sulah ulah dingkekeun deui saya kesini mau masuk Islam duduk ya ikutin syahadat ya langsung kecuali yang ngising jasa daripada ngaborok-bok di dinya yang ngising heula geus ngising heula keke mau kemana Pak Ustaz mau berak dulu nih saya habis makan sambal kebanyakan tunggu dulu sebentar berak beneran ngising beneran porocot beres gegeran kadinya deui tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan lain murtad Masya Allah dingkekeun lam yulakkinil Islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam nah murtadnya sebab ngantepnya ridho berarti karena agama selain Islam murtad Allah awistamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan ceknya nanti kieu sabar heula nya sabar heula geus sagedeung we sabar kira-kira sajam we ke tungguan heula geus murtad udah dingkeng langsung bae urang lamun nyaritakeun geus itu hidayah mahal nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun kunyana sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa kemudian nyana datanglah ka guru kula deuk asup Islam di Jawa kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat sekarang cak eta bos Gudang Garam saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya sama keluarga saya dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam disoting lah mencara Quran gampang itu mah cek guru teh gampang udah sekarang aja syahadat itu mah nanti kita bikin lagi acara enggak lah nanti aja saminggu doang saminggu datang Senin acara dek Minggu Pak memeh minggu na eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal Masya Allah tapi dulur-dulurnya terus Islam dulur-dulur nama terus Islam ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imam enggeus syahadat sorangan enggeus wallahu alam tamangke kumaha di akhirat ya Allah ya Rabbi mendak eta ledidai di Mesir nyana boga itu kabogoh itu orang Arab nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh cara pembunuhannya seperti gitu aya nyana mata data nak masuk Islam biasa syahadat mendaknya jadi ratu nya sugih nya gelis akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat itu batur mah kapal boga perusahaan boga nya jadi ratu di akhirat ka surga Aisyah susah aya di sia dagang rugi aya di sia gering aya di sia aju salat carang ngan tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ke Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dari orang mah sering ngaji sok haju sadarna gede jasa ka sadar lah sediatur beureun ku Allah pamajikan marah ge pamajikan marah emang iya atuh kumaha aya dapur teu ngebul lah geus Allah ngatur beureun lain masalah Allah ngatur atuh usaha sih usaha atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan geus bandingan ku ba Allah mah berak terus jadi wali teman tah dia orang sadar tuh pamajikan ge ngerenyeng bae sampai 2 3 ka ditu nu atuh sadar ieu
jelas dah tuh Kak ya kakak dicarekan kuku lagi gitu-gitu kayak deh baik sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung hartian geus lah atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae kongkorong jualin aya kene bea kongkorong atuh geulang Kak meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya kunaon ieu mah kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu ya urang kurang mulus rahayu ya ai awak masalah leger ngadi ieu bae batur geus boga mobil boga motor rumah sepeda kan ulah sok ngomong kos gitu geus aya takdir ti Gusti Allah neng kawin jeung kakak geus aya tulisanna di Lauhul Mahfuz boga anak urang 15 geus aya tulisanna aju urang susah geus aya tulis lah kakak mah bisa nangan takdir melulu takdir dia tidak kumaha deui heueuh nya kanya geus ngeunaheun teh kos kitu ngeunaheun lah tuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk pararaeh kanya siapa sok aju kitu aing ngaji mah ngeunaheun babalik ka Allah deui lamun teu ngaji geus masyaallah kos ustazah dicandung ku salakina marah banyak ustazah ongko marah ongko pan itu bagus eta pan ari ustazah mah kudu ke bareng geus nasib bae geus aya tulisanna manan kieu di Lauhul Mahfuz meureun aing teu kudu hese-hese asup ka sorga ku sabab dicandung geus cukup berenana geus kakak bedana geus kawin deui cicing we pan meureun nya si ustadna teh eta Kang ngomong atuh geus kawin deui emang ai bebeja geus marah itu bebeja tuh pan ngaranna geus kanyawan sebab aib amajikan mah leuwih hebat tibatan intel menelusuri nanya mah eta seukeut irungna seukeut ya sairung intel teh sabaraha intel mah bin eleh bin masyaallah Kak kakak ieu mah ngomong bae geus kawin teh can geus kakak hampura we lain masalah hampura kukula di hampura Kak acak kula bajak tanggung hiji dua mah tilu abeg Kak nu bener tah tuh pan mantep tah ieu mah ustazah ge tetep marah teh inget ka nasib eta ustazah cobaan habek anu jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tah tentu mun marah sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogo kan kakara dicandung bae ge marah dikira make ilmuna buada eta kos kitu tah aju sok malikeun nyana hei ulah sok aju kos kitu guruna can nyandung mun guru geus nyandung os tungtung nama ka aing we kabeh teu beres nah ieu istamhala minhu talqinau kan qala law aya jelma hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad atau ngupurkeun jelema Islam dikupurkeun ya tah jelema kufur kafir tah jelema geus balik ka nyana ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar dikinan gitu ngergerokeun bae gerokeun nasihatan 2 mata ulah sok dikupur-kupur malikna ka nyana masyaallah karim sing ada geus urang mah kuari mah saha pangeran Allah saha nabi maneh Nabi Muhammad titik geus lahirna di mana Mekah terus ngali ka Madinah maut Madinah beres geus nah kitu bae geus lamun aya nu ngaku-ngaku nabi sanajan ngaranna Muhammad misalna di Cengkareng lain kitu bae geus nya aing mah di Cengkareng nabi lahirna bong aing lah iya itu anak kongsiun Muhammad anak kongsiun beres awida'an nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep
masa masak ngaku nabi teu betah ngadengen agen Nabi Asep. Tukang beca deh lah. Kafir dari jelema la nabi ba'di cek Kangjeng Nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursalin. Al-sadaqah mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi. Jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun nu ngabenerkeun kana sifat nabi. Sabada Kangjeng Nabi ulang, geus sama murtad kafir. Eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya. Heran. Musodek ngaku nabi aya nu percaya. Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya. Kamari di Cikupa Cikupa ngaku nabi. Kararagok aing mah. Mani ngaku pangeran teh budak. Ngaku nabi di Cikupa. Duh, Masya Allah. Aya nu laporan ka kula. Kiai, bagaimana cenah tindakan kita sekarang? Apa ini? Di Cikupa ada yang ngaku nabi. Biarin. Di Cikupa ada yang ngaku nabi, masa dibiarin? Biarin aja udah, pengen tahu udah dia. Pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh kesini. Mau diapain? Mau ajak saya makan ya, sekali-sekali saya makan dengan nabi dah. Sering ada. Jadi itu babari orang atuh, ngaku nabi mah orang ome bae. Orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya nah, yuk coba. Tadi ulah waka di galak-galak ulah nyaho bae. Tita ka dieu jauh. Algola atawa ngomong kieu nya Caki Zaid deh. Nabi urang mah jahoreng kulitna hideung. Murtad sia. Sambarangan sia. Emang orang berbas. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad atawa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa an-Nabi sallam gairu Quraisyin. Hai, Nabi urang mah lain urang Quraisy. Murtad. Berarti ngayakin ke Nabi salian aya di Nabi salian kangge Nabi urang. Hoi horenganan pangkat tupang luhur-luhur nama Nabi. Di pangkat tupang luhurna Nabi jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan anu buat tumamukta sabun. Autuna lurut batuha bisafail qulub. Horenganan eta pangkat dosa kitu luhurna pangkat kanabian teh besi bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate. Cara ngabeningkeun hati urang namun geus bersih jasa hati urang ge bisa jadi nabi. Murtad geus kitu. Murtad teu bisa dikasap pangkat kanabian. Pangkat wali ge hayang ngazab pangkat wali teu jadi-jadi. Hayang ngaraih pangkat wali hayang ngaraih pangkat wali suwe hesena. Ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa. Nahu geus aya jang mubtada khobar fi'il fa'il syarat jawab. Urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana. Dibawa ku urang kana pemikiran-pemikiran tasawuf. Imam Ghazali, Imam Qusyairi. Terus Beladi tunato kadina Tuan Syabdul Qadir dan lain sebagainya. Geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin, dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin, dibaraca hikam. Maka malah mah didiskusikeun hikam teh di universitas mah. Tetapi mana pibuktiuna nangan sakadar dibiwir ilmu teh. Nu datang ka jero hate. Ngeuk hayang raih pangkat wali geus sakitu hesena. Geus jelas-jelas nabi mah teu bisa dikasap. Nu endeuk ge dikasap pangkat wali pek.
ulah aya di jero hate masih wallah salian ti Allah hiji Allah taala mun geus di jero hate Allah doang wali ngaranna ulah aya pansa ulah aya kijang ulah aya serwiti di jero hate ulah aya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak-sedak Allah na minggir Allah minggir nyelepek bukti ndak urang dur azan teh kuduna mau Allah teh gede di jero hate urang salian Allah cepet urang ka masjid ieu mah lain pas azan neulejem nyana okos anu nalingakeun teh bisi salah burung teh azan diderejaeun set ngopi jadi adzan teh kopi kontreng cek pamajikan ka lain adzan atuh kayak tenang wae sih cek adzan ngopi ngarokok lain dijawab teh muazin teh adzan ngarokok nyalan deui dina kursi nundutan liwat sajam encan ka masjid kene bae atau kamu sholat hendak neuleun motor kudu digosokan heula motor majikan ka lain geus sareng ke karek jam 1 cek digosokan beres digosokan motor ngopi di kontreng ngarokok deui cek majikan ka geus jam 2 dulu kebal kene sajam kene majikanna mah bagus teh ngelingan bae deres sekali-sekali pemajikan ngelingan salaki isuk pemajikan dieling ulah nonton TV bae heula cenah angel kene ieu heula sakedeung deui ka jadi salaki mah kadinya deui mana tuh nonton TV kene bae sakedeung deui ieu tah teranggeus sakena teh seutik deui mah tah beres wah angel amat ya Kak satu-satu Kak naon eta pas sedap di jero hate teh aya kopi aya rokok aya motor tah eta ngicin anu kos kitu na hese wali mah eueuhna naonan di jero hatena kuari mah boro-boro nu bodoh kiai na ge geus ngatur proposal eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyenan proposal buang kawarah tah mah kiai tah boloon bin tolol bin goblok tah mah gitu anak tuh kan utar atur kari itu lain hayo micinan penyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu artina pangkat kanabian mah teu bisa dikasap boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wae seprovinsi Banten Boa aya Boa seprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa Masya Allah nu mantak urang dizarahan ge Syekh Asnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana nu mantak urang dizarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali mantak urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf di urang teh kajen kuku mage hayang batu bisa dilarang-larang sebab eta mas sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat mantak zarahna urang sok macem-macem segala ya coba nu boga maksud gara-gara tulis ke kukula diusulkeun boboh geus wau jasa burungnya nama tuh usul ada boga maksud ka dieu make amplop nulis ka make amplop sian amplopna geus teh mah goblok bin tolol ada rese auhiya ilayya walam yadain membuatan atau ngaku-ngaku diwahyuan sanajan nya nanti ngaku kana sifat nabi
alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu bapau. Tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah. Kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu. Gede wahyuna. Segede sakumaha si wahyuna? Urang mana tah wahyu? Hayu lalaga bae keke cenah indit sorangan. Ulah-ulah ngaku wahyu ngaku karomah bae ke kula masuk resep. Jelema ngaku karomah, sia kowe ditanggap ya coba. Kos kumaha ieu karomah? Ayo coba. Kege nya ngaleos sorangan. Ulah sok sambaraga segala ngaku diwahyuan segala naon. Oh, Masya Allah. Cenah teu teurak dikadek. Batu ge teu teurak dikadek. Cenah bisa hiber manuk ge bisa hiber. Cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai. Ih cenah ieu mah bisa nyil plus teu kadel kuntilanak ge nyiples. Ulah sahe lain kitu atuh dibere wahyu atuh. Dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat eusina di jero bakal mengarah ke hakikat geus moal aya bae geus pokona mah sabada kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya au kadzaba rasulullah tawa ngabohongkeun ka rasul terpercaya bahwa kangjeng Nabi Adam Nabi terpercaya bahwa kangjeng Nabi Nuh Rasul Nabi terpercaya bahwa kangjeng Nabi Idris Nabi terpercaya bahwa kangjeng Nabi Isa teh seorang Nabi seorang Rasul terpercaya kangjeng Nabi urang teh Nabi geus tama murtad geus antak Nasoro Nasrani Yahudi murtad lain murtad kafir sabahu atau nyarekanan ka Nabi model kamari Denmark model orang Belanda nyarekanan ka kangjeng Nabi eta kafir istaqafa bihi atau ngenteng-ngenteng Nabi nganggap hina ka kangjeng Nabi atau kangaran kangjeng Nabi ngaran kangjeng Nabi teh Muhammad ngaran kangjeng Nabi teh Ahmad ngaran kangjeng Nabi teh Yasin ngaran kangjeng Nabi teh Toha ngaran kangjeng dina Quran ambalaya ngaran kangjeng Nabi nah kuari dihinakeun ngaran kangjeng Nabi mendak mun aya ngaran Muhammad kemudian ku urang dikieu-kieu terus urang dibalangkeun ka sampah ta kocomberan maksud ngahinakeun itu murtad ngade eta Masya Allah Austakhaffa bismillah atawa nganggap enteng nganggap hina ngahina-hina ka ngaran Allah geus puguh tah ngaran Allah dihina ku urang Asmaul Husna wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul muttaqin terus jabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah Asmaul Husna talar ku urang Asmaul Husna abengke di jero kuburan pinu ngaran di jero kuburan cacaang Asmaul Husna ulah ditulis ditabengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu nganderes kage daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh Asmaul Husna nganu bagus we ditalar sebab ieu kabeh nu aya di alam dunya moal kaluar ti Asmaul Husna mentek walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk ku urang Asmaul Husna ieu kabeh moal kaluar ti Asmaul Husna babeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti Asmaul Husna geus lamun eueun nu kaluar ti Asmaul Husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero mantak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah neule langit nu kadeuleu Allah neule tangkal nu kadeuleu Allah neule laut nu kadeuleu Allah neule segala rupa nu kadeuleu Allah sebab naon sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti Asmaul Husna wah lamun geus ngaji kos kitu bakal resep
kena poho dahar poho nginum sekali daharna gembul sekali nginum loba ngan ulah wakaki kituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah kadinya engkena bakal poho ke pemajikan, poho ke anak, poho ke perusahaan, poho ke segala rupa. Sebab ieu kabeh asmaul husna. Mantak aya bahasana beat. Sumpah setia. Dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas. Hayang usul ilallah. Tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jahe horeng Allah kabeh tuh nu mandak bahasana ge ma fi jubati ilallah nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah ke mun keur nyekel mang keur nyekelna nyekel Allah deurus teh begitu mun keur ngampak naon ngampak Allah berabe kan tentu itu pakai bahaya kan jika dia sebab Allah kan geus can usim ulah waka atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amri kana perintah Allah atawa kana janji Allah atawa keancaman Allah murtad takut gitu terpercaya karena perintah Allah aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah salat teh hirup ieu nu penting mah geus bener murtad takut gitu salat teh jangan salat gitu balal bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng karena perintah Allah nganggap manfaatna eta salat berarti teu dianggap punyana perintah Allah murtad masyaallah lain setik teh ngomong gitu sing ada urang ge osok ngomong ngabatur padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus cenah tapi teu sugih-sugih jeuh sia teh daur hubunganna salat jeung sugih atuh eta teh kos kitu kan lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun perintah Allah lah cek cenah teu percaya ya kieu-kieu keneh bae eta murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atawa teu percaya ka janji Allah teh surga teu percaya ka surga atuh geus murtad teu percaya kana ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka teu percaya aing mah aya neraka murtad ya mata percaya kaya apa kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong ya can orang terjadi teh kiamat bohong teh kiamat murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat ya Allah au jahada ayatan minal Quran atawa angas teu percaya sayat betina Quran mujmana la subut ya anu geus mujba ijba kana tetepna atau nambahan zada fi ayatan nambahan sayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran atau ngurangan ayat geus eta geus sarua murtad masyaallah mun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja dipanggil ku raja teh titangna nyatakeun bahwa Quran teh makhluk bahwa Quran teh anyar tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede wow diseret Imam Hambal diseret di penjara disiksa titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk tetep henteu kajian teuing pae giliran Imam Syafi'i pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja Syafi'i di hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad ditanya wahai Syafi'i
kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah qadim lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim siksa lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Quran teh hadis salamet mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk salamet tapi lamun nganyatakeun Quran qadim penjara. Wah Imam Syafi'i Imam Syafi'i menunjuk doang ge Tuan ulah bingung-bingung ih eta mah makhluk ya mah makhluk ya kana bari nunjuk kieu salamet ya gempar kabeh sa Baghdad. Wah Syafi'i bahaya kuari anu ku urang diimamkeun nu ku urang dimazhabkeun anu ku urang dituturkeun ternyata ngamakhlukeun Quran beres balik Imam Syafi'i bulag kiai daratang kabeh. Wah demo mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran saha nu ngamakhlukeun Quran cek Imam Syafi'i ai tadi pan kula manunjuk ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah ieu tah makhluk anyar cek nya anyar maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh jago Imam Syafi'i mah tapi tetep bae kapan aya nu hasu setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i oh ternyata ngalojokeun raja atuh aya kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah atuh tiba lagi kitu bae baru-baru di zaman kuari zaman Imam Syafi'i kos kitu atuh korok komo kuari biasa tah mah atuh biasa kiai anu hayang weh gila mana aya belah mana teh geus mulai bejakeun aya belah pokokna tah panggil Imam Syafi'i hadiran deui ribuan kiai masyarakat tokoh tenang bae Imam Syafi'i sallallahu alaihi Muhammad